Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mitra kaum dangu, dulur-dulur anu di lemur, baraya-baraya anu di kota. Ayeuna tiasa tepung dangu deui sareng Mang Ridwan dina acara Dongeng Sunda. Ieu dongeng teh hasil karangan Kang Rudiansahnya anu padumukanana anjeunna aya di wewengkon Leles Garut. Atuh jejer ieu carios dongeng teh nyaeta Ngabela Lemah Cai. Bagian katilu, mudah-mudahan ieu carita dongeng Sunda anu baris dikapayunkeun sing janten panghibur kalbu oge pangbebrahmanah kanggo baraya sadayana. Supados henteu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga atuh urang kabitan. Sok dar. Woi, kurang ajar. Hayo buru-buru buka eta panto. Kuring erek asup lamun teu dibuka mah maksa asup ka jero. Kitu cenah cocorobokan si Badrul di luar. Sedengkeun harita Sartini kadenge ngomong ditujukeun ka akina di barung jeung hate anu pinuh kurasa kasalempang. Pirasatna kurang hade. Kade aki sing hati-hati heg manehna teh marake pistol jeung manehna teh pasti anu pernah ngudak ka Kang Dayat. Sawaktu Kang Dayat kabur ngaloskeun diri teh ya ka tepi jungkrang. Maranehna teh sigahna masih kene penasaran cigana mah. Jeung manehna nguping yen aya jalma anu kiwari dirawat ku aki di dieu. Mata maranehna teh aya curiga tuluy weh daratang ka dieu. Ceuk Sartini anu harita tuluy noong kaluaran imah ngaliwatan sela-sela bilik anu marolongo. Nang nyai keun ku aki urang sampeurkeun ayeuna. Urang halangan sangkan maranehna teu nepi ka asup ka jero imah. Tembal Ki Suhadma bari gancang mukakeun panto imah tuluy turun kaluar atuh jrut turun kaburuan laju pancuh dihareupeun jalma-jalma anu keur narumpak kuda. Tagring euy, geus kaluar mangkeluk anu boga imahna. Tadi namah arek tuluy we didobrak ka panto imahna ku dewek. Ngan kaburu kaluar geuningan nu gablek imahna teh tah. Ke, ari maneh teh bener nu ngaran Ki Suhadma anu jadi tabib teh Asok buruk ra jawab. Lain ngadon melong kitu atuh aki-aki teh. Ceuk si Badrul ngomongna teh jauh pisan kana kasopanan. Melong mada kupanon atuh wajar we da aki teh boga panon. Nah, bat jiga anu ulah. Si aki-aki peot. Yang bener pisan ujang. Iya aki-aki peot teh anu katela Aki Suhadma teh ya. Anu saeutik gerena aki teh nya bisa tulung tuh kanu putuh gitu nalang kanu susah. Najan aki ukur jadi tabib ecek-ecek oge gitu teh ajang. Jeung naon atuh ari kitu aya naon ieu teh aranjeun kabeh bet daratang ka dieu jeung arek ngagaradah ka imah Aki sagala. Siapa da Aki mah teu rumasa nyumputkeun naon-naon atuh. Aki-aki peot. Ceuk beja maneh teh ayeuna keur ngurus jalma anu tatu tapak katembak euy. Kapanggih ti sisi walungan. Tah boa-boa jalma anu keur ditulungan ku ilaing teh eta jalma anu kungsi jadi buronan pihak dewek. Tak kitu Ki. Oh kitu eta teh nya jang.
Tapi da aki oge can pernah mangian jalma anu nyasap ka ieu tempat yang jeung aki oge puguek teu ngurus sasaha. Eueuh jalma hiji acan nu diobaran ku aki langat ayeuna mah. Tak kitu yang. Awas ya lamun ngabohong aki-aki peot. Tinggalikeun yeuh. Ieu tinggalikeun. Tah ieu tinggal itu. Ditemak sia ku aing. Aslina bukan make. Ditemak sia ku aing. Si Badrul jol mere komando. Woi, tembak woi. Hei, para company, ayo burukeun lain hoksai wae gawe teh euy. Atuh company harita sing korejat anu memang manehna geus sayaga dina persenjataan mah. Masing-masing geus nyekel pistolna ti tadi keneh. Atuh teu nu parentah kadua kalina ngan. Set kuciwak. Duh. Lila kadeng harita sorak pistol anu disarada sababaraha kali ngutahkeun timah panas rek ngahujanan badan Ki Suhadma. Lenyap atuh hate Ki Suhadma ngalenyap. Tapi untung nate Ki Suhadma masih kena bisa ngaloloskeun diri tina bahaya anu ngancam kana dirina. Badana terus jojorelatan, kadang lumpat, kadang naik ka luhur dahan tatangkalan. Cepetna keur gerakanana nyingkahan timah-timah panas anu pating sariut gigireun badanna. Setan alas. Heup cukup. Si Badrul nitah eureun nembakanana harita teh. Bari sakaligus badanna ngacorelat tina tongong kuda terus maju narajang ka Ki Suhadma anu tembong karak pancuh nangtung dina luhur lemah. Awas ya kurang ajar aki-aki peot rasakeun sia. Heup. Hiya. Curelat celeng. Sedengkeun ari Ki Suhadma tetep tenang sikepna harita teh. Waktu ditarajang ku si Badrul dirina ngan ukur ngakilakeun badanna ka kenca. Set gila atuh plos. Panarajang si Badrul langsung ngeplos teu keuna kana sasaran. Bareng jeung kitu Ki Suhadma katingali malas narajang kanu jadi lawan. Sukuna nu katuhu mata najong kana gapurungna si Badrul. Deuh cekuk des. Kilo teh aki-aki teh setan. Pangkieung daligdeug. Si Badrul ngadaligdeug nur ka tukang badana meh-mehan rubuh. Ngan untung si Badrul kaburu ngajaga kaseimbangan badana igana karasa linu nyanyautan. Sia mah Badrul teu bisa diandalkeun ku dewek euy. Halik sia mah mundur maneh ka itu Badrul. Keun ieu mah bagian dewek anu maju yeuh. Angguran mah garadah imah si Suhadma teh ka itu kumararane euy. Keun ieu aki-aki mah bagian dewek yeuh aki-aki peot ieu mah pikeun ngukulanana euy Badrul. Cek si Tapak Hejo kakarak harita kadenge ngomong sorana mungguh kitu geuninganan. Ngan celeng atuh harita si Tapak Hejo luncat tina tongong kuda. Jeung ngarasa kesal we meureunnan waktu nempo Ki Suhadma anu jelas teu bisa dianggap enteng kunu jadi lawanna. Si Badrul teu ngomong deui, manehna terus we mundur ka tukang sarta marentah ka kaum company pikeun bareng ngagaradah imah Ki Suhadma. Ki Suhadma ngaketer hatena selempang sok ingis incuna ka tujang dayat beunang kapangih ku si Badrul jeung ku kaum company di jero imah. Anu kapaksa henteu bisa dihalangan ku Ki Suhadma waktu arasup ka jero imah lantaran Ki Suhadma ku si Tapak Hejo dihadang lengkahna terus pancuh nangtung hareupeun Ki Suhadma dina jarak 5 lengkah. Atuh pok harita ngomong si Tapak Hejo teh. Aki-aki peotnya sing hareupan ayeuna dewek yeuh. Suhadma sia kurang ajar, bakal mampu moal maneh ngalawan dewek. Cek si Tapak Hejo bari neuteup seukeut ka Ki Suhadma kalawan dina sikep anu nganggap enteng. Keke lamun teu salah mah ieu teh si Tapak Hejo nya muridna Ki Manehot ti Guha Karamat anu cenah sakti maraguna. Ngan hanjakal pisan ieu. Bet daek maneh Tapak Hejo. Bet bisa diolo ku bangsa deungeun. Daek dipake alat ku pihak walana anu ngajajah ka bangsa sorangan. Aki-aki peot teu paduli atuh sia goblok.
anu penting mah ieu menghasilkeun be keur kuring jeung guru kuring montong loba bacot sia Ki Peot rasakeun ye ditarajang ku aing ayeuna oge hiat Atuh curela celeng olebat si Tapak Hejo memang tara biasa loba ngomong maneh nama langsung maju narajang kaki Suhadma dina gerakan anu kawilang garang jeung ngabahayakeun atuh kapaksa Ki Suhadma oge kudu ngimbangan panarajang anu jadi lawan jeung untung nate pakarangan imah Ki Suhadma kawilang lega oge buruanana matak henteu kararagok mangsa dipake tempat ijen wewesen ku eta jalma anu ngajorag ka Ki Suhadma. nya ayo we atuh sok hap iat Curela celeng dua nana harita pating gara celeng siut gugugug deu plak geduk des bangkieung dalik deug dua leungeun anu pada-pada dieusi ku tanaga lapisan harita bentrok ngaliwatan leungeunna masing-masing tur si Tapak Hejo anu tembo ngabangkieung mundur ka tukang teh kadorong ku tanaga lapisan anu jadi lawan lebah dieu Ki Suhadma teh najan geus kolot oge tapi tanaga lapisan mah masih keneh kuat henteu eleh ku budak ngora sok Tapak Hejo geura maju deui sia kulang ayar manya eleh ku aki-aki Peot pantar kaula bat mundur ngabangkieung kitu eta ka tukang era atuh ku ngaran julukan si Tapak Hejo ari tanaga kurang mah Ki Suhadma mapanas hate lawan sangkan lawan bedah amarahna hei aki-aki ulah loba bacot sia bangsat rasakeun sia ye panarjang ti kaula hiat curela celeng harita si Tapak Hejo katingali deui loncat maju narajang ka Ki Suhadma dina gerakan anu leuwih cepet batan tadi kitu teh leungeun kenca katuhu sarta sukuna digunakeun harita erek jerang narajang kanu jadi lawan atuh hiuk hiuk wuk hiuk samperan angin panarajang si Tapak Hejo unggul nebarkeun hawa panas anu kuat nebak kana baju jeung kulitna Ki Suhadma harita sabab ilmu si Tapak Hejo memang teu bisa dianggap enteng atawa dianggap remeh pangartina si Tapak Hejo teh duk plak geduk des sakali deui bentrokan dua kekuatan tenaga lapisan anu harita bentrok atuh bangkieung dalik deug si Tapak Hejo ngadalik deug deui ka tukang jiga tadi kadorong ku tenaga lapisan lawan si Tapak Hejo bener-bener kadeseh sabab can ngagunakeun ilmu Tapak Hejo secara sapinuhna tapi dina kaayaan kitu si Tapak Hejo keur kadeseh kitu kudu jadi lawan si Badrul jero kadenge ngagorobok ti jero imah bari ngagiringkeun Santini ka Tujang Dayat anu harita direjengan ku serdadu-serdadu kompeni walana dibawa keluar ti imah. Hei Suhadma tapokeun ieu ku sia yeuh sia arek nyerah moal lamun teu nyerah nempo si hayang nempo sirah ieu dua jalma totos ku ieu pelor pistol hah mangka kuat geura nyerah si ayeuna lamun teu hayang ieu dua jalma cilaka hah ceuk si Badrul bari nodongkeun dua pistol kana sirahna Jang Dayat katut Santini anu memang henteu bisaeun ngalawan nempo kitu mah Ki Suhadma kapaksa harita ngacungkeun dua leungeunna ka luhur tandaning nyerah leuwih na ti kitu manehna kaget jeung reuwas deui pabaur jadi hiji dirina teu loba ngomong sabab teu mikeun ari anu jadi incuna ka Tujang Dayat mah kudu jadi korban teu ieuh malire ka si Tapak Hejo anu harita keur ngawatek ajian Tapak Hejo sapinuhna sabab kaget jeung tagiwur ku eta kaayaan leungeun katuhuna si Tapak Hejo tembong harita ngageleter tarik pisan bari kulit dampal leungeunna robah jadi warna hejo sarta ngaluarkeun haseup ipis ku Sartini jeung ku Jang Dayat kabireungeuh sabenerna mah harita teh
Tapi Jang Dayat Katut Sartini keur dibaregod atawa ngajadikeun teu bisa gerak. Ki Suhadma kadenge harita ngomong, Hei, bebaskeun eta inju kaula duaan. Kaula ayeuna rek nyerayeun. ceuk Ki Suhadma harita bareng jeung ngagorobokna Sartini. Aki, awas. Awas Aki. Sartini jeung Jang Dayat harita nyerebut awas Aki kaki Suhadma. Mangsa ngejorelatna si Tapak Hejo cepet naker. Sedengkeun Ki Suhadma telat ngekiwarkeun awakna dibarung jeung kaget sarta dibongohan. Modar sia Suhadma, iya. curelat jeleng kolebat si Tapak Hejo kadenge ngagero tarik jeung handaruan. Badana ngalayang ka hareup marengan dua leungeunna anu meberek ngagedor kana dadana Ki Suhadma. Anu panuna peureum bangun anu pasrah kana nasib sabab dirina sadar moal bisa nyingkahan eta panarajang. Deuk des. Tobat. Ki Suhadma kadenge ngagero tarik jeung panjang dina sorana anu panungtungan. Bari ngutahkeun getih hirup lalamaran. Muncrat tina sungutna nalika dadana kabeunangan ku gempuran leungeun si Tapak Hejo. Cungkel kedebut. Badan Ki Suhadma langsung ngacungkel ka tukang terus rubuh maring lemah. Dua sukuna arita kekerjetan sakedeung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar. Ceklek harita Ki Suhadma nyeklek ngalepaskeun nyawa. Palastra di medan perang alatan dirogahala ku jalma-jalma durjana anu hianat kalemah cai. Tapi sing sanajan kitu bagja pikeun Ki Suhadma lantaran palastrana anjeunna ngantunkeun ti alam dunya alatan ngabela lemah cai anu tangtu bakal gede pisan ganyarana malah mah asupna mati sahid. Ari Sartini tembong sirahna terus ngeluh kapiuhan sabab teu wasa nempo akina palastra. Biadab, paehan kuring gancang paehan, ceuk Jang Dayat anu harita ngomong. Dayat, si lain kening ieu teh euy ha. Boa-boa, sia anu tihla diudag-udag ku tentara kompeni teh. Hah? Ya Dayat, inget keneh teu sia ka aing. Cek si Badul bari ngahaja beungeutna ditompokeun kana ceulina Jang Dayat. Asa katorekan pikeun Jang Dayat teh lain bobohongan. Tangtu kuring masih inget keneh. Masih inget keneh ka anjeun teh Kang Badul. Ieu teh Kang Badul teh nya. Anu hirup salabur jeung kuring. Nah Akang. Ayeuna leuwih pilu ka pihak walana Kang, tibatan ngabela lemah cai Akang. Bet ngadonder, hayo hianat, ngabantu ka nagara batur. Ka pihak kompeni, anu kiwari ngajajah ka nagara urang. Kang, temal Jang Dayat tanes neuteup antep ka si Badrul. Kituna teh bari ranghos manehna bakat ning ku nafsu. Atuh si Badrul ge jadi nafsu. Ngomong naon sia kurang ajar? Hayang di kieu. Heup! Hiu
jebret harita jandaya tadi tampiling pipina pelebah irung atuh cer getih mancer tina irung jandayat sarta hiji huntuna coplok si tapak hejo tembong geus rek ngagunakeun deui elmuna harita teh pikeun nindak jandayat tapi kaburu dihalangan ku si Badrul. Ulah dipaehan euy. Tapak hejo, si Dayat masih keneh bisa diandalkeun ku Tuan Panderpos engke euy. Lamun daekeun eta oge si Dayatna. Ari mumual mah eta mungeun, nya kumaha engke we lah harek dipaehan-paehan. Naon atuh da ari ngaheurinan jeung ngariweuhkeun hungkul mah. Nyakeun bae atuh ari kitu mah moal tulus atuh. Sabab deui waktosna oge da seep. Baraya waktosna kabujeng seep geuningan. Atuh ieu pidangan dongeng Sunda Mang Ridwan teh dicekapkeun heula dugi ka dieu nya. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui anu judulna Ngabela Lemah Cai bagian anu kaopat. Hatur nuhun kana perhatosanana. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.